Margi mitra kaum sadayana, para pemirsa YouTube, pecinta dongeng Mang AA. Alhamdulillah dina danget ayeuna ya karesan Mang AA teh nuju aya di daerah Subang ya. Margi bade aya kegiatan di Surabaya. Tadi mios di Bandung genep. Nah, dugi ka dieu teh kirang langkung sajam setengah di tol Cipali kilometer 102 kilometer 4 mah teh. Nah, sakadap deui Mang AA teh karsan bujengeun mah ka Surabaya. Aya silaturahmi nasional pondok pesantren di Al-Fitrah Surabaya lajeng ka Kota Batu Malang. Pidoana we di sadayana para wargi mitra kaum sadayana mudah-mudahan lancar di perjalananana oge sing hasil maksad sagarupina biasa wangsul deui ka Bandung dina kaayaan sehat walafiat. Sakedap deui rupina mah ieu teh bade ngabujeng ka Cirebon. Ada ziarah heula ka makom Sunan Gunung Jati nu aya di Cirebon. Angke panginten kumaha kaayaan di Cirebon sareng masa kuliah Cirebon engke baris di video di-upload ditinggal ku sadayana. Insyaallah sabada di Cirebon engke panginten majeng deui ka Pakalongan, ka Demak, ka Kudus dilajengkeun ka tempat-tempat tetapi makam-makam para wali khususnya Wali Songo nu aya di Jawa Tengah sareng Jawa Timur. Kali deui bidoana insyaallah ayeuna sakedap deui Mang AA sapara kanca sareng para admin sareng operator ya bade ngabujeng ka Cirebon. Samentawi sakitu heula rupina mah nya. Nah, lajeng aya dongeng kumaha? Dongeng samentawis manginten ke aya bade di-upload baraha episode ing samentawis paminten hapunten anu kasuhun sok sanaos memang seueur anu komplain nah ieu teh Mang AA teh kadua cenah ieu teh kadongeng teh kitu teh ya seueur kegiatan anu sanes insyaallah satuana kamari pangusdiibran dongeng mah insyaallah teras majeng nya dongeng anu baris dibedar Mang AA dina channel dongeng sakitu wae heula panginten nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.